masa Uten udah kusi bapak nagalangan jukut nih Uten langsung ku om dibere kopi namanya muat om cing kumaha kapai om ngenangan jawabnya sok lah tapi bu lain ke ibu-ibu atuh Uten nawarkan kopi mata ke bapak-bapak pak kopi pak naon cicing cek bapak-bapak tukang lauk harta nyerang kasih Uten oh pak menikah papa yang kopi eta bapak-bapak balik ngabalieur urang nguriling ka itu ka dieu can aya nu meuli kopi Joy ngan marlong we harita teh da waktu harita mah acan aya nu dagang kopi keliling gitu ten siap ten tawarkeun ten tawarkeun ten ku om nawarkeun anak ku ten ku om ku ten atuh ten ku om mah ada ge ten mah dibentak ning nadana kumaha ieu teh tek nada Aril jauh-jauh ten nada ungu kos nu apa wae wali wah mau apa nada biasa we nada Sandi Live Project nya bisa atau nada Joy si penunggu hantu di Repin TV mau tong eta mah goreng om goreng tong atau nada Lina Official wah komo eta ngorok atau nada di iya om diadankan saja sumbang nada di Pradesa Big Family entong eta mah halus teuing iklan om iklan kumozaden entok kudu dijaga om kudan di dance tekudu di heotan om kujau dance tekudu ini asal loba ting dulurnya om orang dina YouTube acan usum YouTube Uten ayeuna mah nya om urang teh acan aya usum YouTube hari tamanya om nya acan tapi channelna geus araya nya om aya channel ke usum mah trending karek usum om Uten tawaran ya om soal Uten Uten tawarkeun ku om heula lah kokolot ten hari tamu orang can kolot ten can kolot om budak kene ten om pernah jadi pemuda pernah berarti Uten pernah orok om ya heueuh atuh ini Uten itu jadi ngebahas kadinya itu pernah dagang Uten tadi ngebahas YouTube ngebahas channel akhirnya ngebahas orok om kenangannya bismillahnya om namanya sok atuh kap ten lain ten om kopi pi gitu om oh nya cek Uten teh kop cek om teh pi nama cek Uten pi cek om kop tapi ulah make hakan so om siap om si Uten dia balik nanggeuhi dus urang balik jing termos 2 jeung cai perti ngumah gelas kap hakan ten pi om pi oh nya poho ten kap pi kap pi rame kap pai papai keur kitu urang itu edaran dina jero pasar jelema naringali ka urang duaan tegung silila kalaka anu mere duit receh kasih Uten bisa kana si Uten jeung urang nyanyi di jero pasar teh ngamen kopi pak oh dagang kopi eta teh dagang kopi pak bade kopi pak cek urang bari nyeleungkeung di tukang cing mana kopina ka dieu geun pangninyuhkeun geus kitu mah atuh kurang teh ditinjuh kopi teh Joy panglaris dina poe eta munggaran aya nu meuli saurang kocekeun kopi ku urang teh Joy kopi hideung sok atuh dibikeun tekung silila si Uten di tengah-tengah pasar tuluy si Uten teh naik kana hiji tangga
bari joget main ngagi pelatan nawarkan kopi ke anu di jero pasar. Siap om, sok ten. Kap kopai, kap kopai, panjang ting ten. Go genap nya gongkeun. Pai pai kenang segera tuh om pai kenangan om sing wae gawe usan kopi apa? pai kela lain terkenaan perasaan dina ieu dongeng peranjoy ya weh. Nah sampai pilu teh kenang. Siap Neni nu kenang mah atuh. Diwakilkeun ten. Om atuh om ngenangan om. Kamu urang ngenangan mana pasti jepe. Wakilkeun ke si Om Joy. Biar lagi atuh. Biar lagi. Om kenangan om. Sok ten lah nyanyi eta nyanyi heula. Kap pai kenang om. Bang kap aduh itu kelaten dongeng teh jadi Papa Liut kieu ten eta ten gara-gara kopai som kenangan deui om sok Joy wakilan Joy kap kopai kenang na eueuh teu geunaheun si Uten di tangamu bener pisan Joy na waktu eta si Uten jadi pemikat ke salarea kalayan loba anu meuli sok atuh urang teh ngaladangan kopi anu susu mah nu kopi mah jeung sagala rupana si Uten geus kitu mah sibuk atuh ngumahan kelas tur tadina waktu eta haneuteun urang dagang jeung si Uten malah maloba pisan jelema nu ngaheureuyan ka si Uten kahiji si Uten teh bersih aya nama pakaianana nu kaduana lucu pisan jeung anu katiluna sok pikaseurieun keur nu mareuli gancangna carita jam 10 beurang cait 2 termos teh geus beak geus kitu mah urang peperen buru-buru atuh ngaleos di eta tempat dek neangan heula cai keluar. Om di mana urang ieu tacan gaduh kompor om lamun urang katen si Mah Haji malu